Kula mau nyaritakeun naon deuk nyaritakeun jelema teu mandi. Lamun aya jelema hudang isuk-isuk terserahnya deuk mandi deuk henteu. Keur carita mandi bae atuh nyana nu untung, keur teu mandi bae nyana nu untung. Dina mandina ge apa endek mandi cai tiis, apa endek cai panas atuh kumaha nyana bae. Lamun kabeneran situasi model di lembur urang di dieu geus mandina cai tiis bae. Udang mandi seger bararsi. Lamun kabeneran di Cipanas Cianjur idealna ngeunah-ngeunahna cai panas nikmat. Acan moal mandi bae atuh sabodoh. Lalaki onam lamun teu mandi 2 poe 3 poe no problem. Tapi awewe coba teu mandi 3 poe Rusdi kumaha tah? Lantaran terkenal mawa nu bau. Mun teu dipandian waduh melengseng. Tah eta jelema deuk mandi los deuk teu mandi sabodo. Kumaha nyana bae? Ngan karasana nu mandi jeung nu teu mandi nyana sorangan. Mandi nikmat, teu mandi rasakeun. Tinggal sakumaha kakuatannya na bae lamun teu mandi. Ketika babarengan jeung jelema-jelema engke ungas-ingus. Komo lamun panganten teu mandi. Lain sadap. Tak keur carita mandi zohir, mandi anu ebre nu jelas. Imam Ghazali ngajelaskeun geus urang mun nyaritakeun soal mandi zohir kudu mandi maknawi, mandi batin. Sebab manusia eta nomor kahiji kasipatan ku hayawaniyah, nomor kadua ku insaniyah, nomor katilu ku islamiyah. Tilu bae heula kaditu nama engke wah